pamarentah urang mah karek makan gratis budakna kolot nama dipecat gawena. Paduli mumpung aya wali kota teuing. Ari budak dititah makan gratis ai kolotna dipercat gawena. Mun kolotna baroga gawe budak mah bakal dahar. Ieu mah budak dibere dahar gratis ai kolotna teu garawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8 tapi nemelan juga nuhudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga lamun nya ieu pangaosan sing sae pangaosna lamun nya ieu pangajian sing hade pangajena. Para asatidah qori-qoriah mubalig mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guru waneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lembur tikawit Bapak Wali Kota anu ngawakilan camat, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun bapak ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung dalam rugi mah eureun dagang. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun bapak udur leos ka doktor ditanya naha make jeung ka doktor jawabanana hayang cager. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat ngaranna pangaosan ai pangaosan sabenerna hayang naon. Heuh bisi hayang panggih jeung urang.
Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka pertanyaan nu kadua, lamun ilmu geus beunang keur naon? Dak loba jelema sakola luhur cenah bejana hayang boga ilmu. Nah, geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Genah ai ceramah jeung ungeuk sakitu da. Acan can wel-welan. Da nu ngaran hirup mah jelema gering indit ka dokter jawaban hayang cager, ai geus cager ngadon doraka. Berarti teu cocok dibere cager teh matak mending gering. Da ibu teh bisa ngomongkeun batur teh lantaran cagerna baham, bere nyeri huntu da teu bisa ngomongkeun batur. Ibu teh ngadengekeun gosip teh lantaran ceuli ngadenge, coba dibere budeg, cobaan ku bapa ngawong jeung jelema budeg, da teu nyambung saeutik-eutik acan. Tah ieu oge urang teh cenah hayang menang ilmu, matak pertanyakeun deui ari ilmu keur naon. Da teu saeutik jelema sakola luhur geus baroga ilmu, tapi naha ngadon sombong ku ilmuna. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ternyata ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, bapak teh kabeh, ibu teh kabeh kuring, sagala rupa jelema di alam dunia geus diilmuan ku Allah teh. Naha da boga akal, hate jeung pikiran, berarti ilmu Allah teh geus nyampah. Nganu can aya teh cahaya tina eta ilmu. Kabeh oge pan arapal ilmu tahajud, tetapi da tempo kicep kieu mah kicep baru ki hees pat. Kabeh ge da arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge nyararaho ilmu wa tasimu bihablillahi jami'a, eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha ustad jeung ustad pasea. Ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik geuning jeding. Berarti ilmu geus boga nganu leungit teh cahaya eta ilmu. Da ari cahayana ilmu mah ku Allah deuk disimpen di saha wallahu alam, boa di bapa boa di kuring teu nyaho. Ngan siapkeun we wadah nu alus, da Allah mah bakal nyimpen segala rupa dina wadah anu hade, lain wadah kotor. Bapa boga cai asupkeun kana wadah kotor, sanajan caina alus sudi kudu nginum, naha aya kokotor. Naon eta dina waruga manusia anu kudu bersih, bersih hate disebut qalbun salim. Hate anu bersih. Hate nu mawa kana kasalametan. Ieu teh ngacacang ilmu Allah teh ngan euteup teuing di mana? Gumantung wadah nu hade. Naon sababna? Da Allah mah maha uninga kana rasiko nu bakal kajadian. Keur mah hirup bodoh geuleuhan ka batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Aduh, kenapa ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Pon kitu deui harta. Keur mah hirup sangsara katamah tudang-tuding ka batur, batur beunghar dituding nyagi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Maka harta teh moal nyampeurkeun, moal dititipkeun ka jelema nu kotor hate. Allah maha uninga kana rasiko nu bakal kajadian. Sangsara wae kitu peta, komo beunghar moal teu nipu batur jeung sombong ku kabeungharan. Weh. Tah. Mata entong sirik ku kamajuan batur, anggur kudu tempo aya naon amalan hate anu urang teu nyaho cukup Allah anu apa. Da urang mah rek dititipan kumaha amal ditemrak-temrak. Tahajud huai isuk-isuk. Dah yang ditanya, kunaon huai wae? Tahajud atuh peuting batal. Lain batal tahajudna, ngan batal rahmatna. Naha kuria apa? Da ieu gereh pengajian pan aduh nyarian status OTW pangausan bareng nana gerhana. Asa teu kudu dikitu-kitu gehel. Kunaon maka jeung ditemrak-temrak na memang na batur nu nganilai urang teh malaikat, ibu manusia, bapa manusia, kuring manusia, tong hayang ditilai ku manusia. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah, tong hayang ka tempo batu. Hese nya. Kadang-kadang taraweh 5 poe nyeun status alhamdulillah taraweh kelima lancar. Ka 6 ka 7 da eueuh status da eureun tarawehna sia eta mah. Matak Allah dek nyimpen ilmu, kaberkahan ilmu, Allah dek nyimpen kaberkahan harta, gumantung wadah nu alus. Cai nu hade diteuleun dina gelas anu kotor teu sudi kudu nginum. Naha geuleuh aya kokotor sanajan sakeclah. Tah matak hirup nu ngaran manusia beresihan atuh eusi hate ngarah ku Allah disimpenan sagala rupa perkara. Keur jadi rakyat hayang jadi pejabat, ieu mah keur jadi rakyat wae galak ka rakyat, komo geus jadi pejabat moal teu nipu rakyat. Matak paingan si eta teu tulus atuh jadi pejabat. Naha bisi jadi tukang tipu.
Gening pertama jeung pertali dioplos dilebok ku si eta. Tuh. Matak hakikat hirup mah hampura Pak. Hate kunci hirup manusia mah lain banget Ibu. Da ibu hideung hayang geulis babari tinggal meuli skincare ngageulisan banget mah ngan kudu sadar ge banget bodas ngan punuk merenge pasti we aya kakuranganana tapi jelema mah nu ditilai lain raraina lain jasadna lain tiungna lain bajuna lain pangkat lain jabatanna tapi eusi hate nu nyantel ngait jeung pangerana disebut katakwaan nu sabener. Mata puasa tungtungna takwa, salat tungtungna takwa, ibadah haji tungtungna takwa. Loba jelema ingkik ibadah haji takwana leungit, atuh lapur duit pahala eueuh. Naha geuning eta tatangga teh nyebut haji jamotrot. Kakara we cek tatangga teh poh haji pan dibayar 20.000 dan nyebut haji 2 kali. Palebah 3 kali poh haji 30.000 incuna beresihin haji 200 kontan harita. 50 juta lapur pahala leungit ta eta teh disebut ibadah lain mabrur tapi mabur. Ai mabrur mah ditarima, ai mabur mah teu ditarima. Dah hanya sebatas tuh gelar. Heeh, pake kumaha ibu lah. Matak nu ngaran kahirupan teh ternyata gumantung hate. Keur mah geulis katamah amis budi lucu. Nu goreng patut hasim banget eueuh pulungan Pak. Naha tabassumu kabil wajhi kasodaqoh. Seuri anjeun ka dulur anjeun teh sodaqoh. Kuring nu boga dalil maka wajar lamun kuring someah dareh deh alus budi hade basa. Kuring boga dalil meujeuh lamun milampah eta dalil. Punten kalangkung, ibu sehat, bapak damang, hayang nempo ajengan sarupa kitu. Lain imah legeg dada dikitukeun aduh banget buat jamotrot jika nu gebleg hutang si eta tong sok kitu sabab nu ngaran kahirupan teh ilmu teh gawe sebenarnya ilmu teh gawe Pak tak enak nanagerhana mun deuk diukur ku ibu ilmu entong wara da kuring mah karek pinter capetan dina nyarita pagawean mah can karere dina ceramah nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah nah ibu nempo kitu kuring nyaahan pan acan tinggal kieu cek panitia ya cek para pemuda sae ceramah teh hartos pisan yen nyaaan yen hirup teh kudu nyaah ka fakir miskin aya nama amplop moal dibikeun nah cing teh keur naon pemuda moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring geus tong ngulem deui an ceramah nama jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin geuning dibawa gawe meta nyebutna ge geus tong ngulem deui. Kumaha atuh lamun diulam tuluy teu dibayar? Teuing ah. Tong sok loba nanyakeun nu kitu patut teuing. Mata hakikat hirup mah ulah lalajo ceramah kuring. Lalajoan mah akhlak jeung paripolah kuring, da ilmu mah ternyata nyang karupna dina qalbu, cicingna na pagawean, bijilna tina bahasa. Bawa ke bahasa ulama qalbi, qauli, fi'li. Tah ilmu teh ukuranna teh 3, qalbi eusi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Ayeuna kuring ceramah karek lalajo ucapan. Da pagawean anu mah wallahu alam, matak era disebut ustad teh. Naha kuring sadar pagawean can katempo pi ustadeun. Hanas disebut ustad ai pagawean baeud ka batur. Atuh deuk baeud mah teu kudu jadi ustad. Sabab bawa SK-na SK ti Allah, contohna ti Nabi Muhammad, ustad kiai ajengan teh geuning disebut warasatul anbiya, waris para nabi. Ai nabi ngawariskeun naon? Tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud, gerayu urang ngacung. Aya teu ustad nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud, lamun mah di dieu aya demi Allah, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang. Nya dibawa kana gawe mah urang teh karek disebut. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Cenah Pak ieu mah cenah nanagerana teh ustad. Coba pentajamna dibikeun moal. Tah ibu teh ari awak keur pangaosan, ari hate kuat rujad kieu Pak. Nah suudon. Aduh, omeaneun Pak MUI hatena ari awakna mah keur pangaosan, geuning hate mah eta. Jug suudon, aduh. Tapi sing sadar, bapak jeung kuring teh kuring adalah bapak, bapak adalah kuring. Kuring ibu, ibu kuring. Naon manusia.
ayeuna ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring deuk dibikeun moal. Heeh, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jauh keneh geuning urang darajat disebut ustad kiai teh jauh tanah ka langitna, mata kuring mah teu hayang disebut ustad ge sieun teu kaukur ku gawe. Heeh we. Sabab nu ngaran kahirupan teh eusi hate, tuluy omongan, tuluy pagawean. Pan ararapal ilmu mah ngan ilmu teh tong popolotot teuing ka batur. Ilmu teh ulah popolotot teuing ka batur. Boro-boro mah ilmu urang ditampak batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditarolak. Demi Allah Pak, sok Bapak boga ilmu naon nah geus dipigawe aca. Abdullu salat fi awal waktiha, utamana salat teh di awal waktu eta teh ilmu. Geuning kanyataan mah subuh ka beurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan. Padahal ilmu mah nyaho Abdullu salat fi awal waktiha, matak nu ngaran ilmu teh tong popolotot ka batur, tah polototan mah awak sorangan. Musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh nu sanyana mah tah diri sorangan. Nari baheula zaman ai baheula masjid, pan baheula mah masjid dijaga ku Belanda, teu meunang anu ka masjid kumaha Palestina ku Israel. Tapi hebatna orang Palestina dijaga ku Israel, pinuh masjid. Bangsa urang ge pernah ngalaman kitu, masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh. Pertanyaan ayeuna Pak, dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda? Naha kosong. Deuk nuding saha Bapak? Deuk nuding Belanda, bebengok Belanda da ngajajah, bebengok sia kedua. Maka jeung mamawa Belanda sagala. Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, tah hate sorang. Matak leahkeun hate, jawaban anu hade, hate nu mana atuh jalma nu alus teh? Jawabanna mah hiji we, innallaha ma'ana. Hate nu salawasna nyantel ngait jeung pangeran. Apan dina salat ge make tungtungna lillahi ta'ala. Berarti urang teh hirup teh kaulingkung ku perkara lillahi ta'ala, bilahi, terus deui lillahi, lillahi, bilahi, filahi. Filahi jeung Allah, bilahi ku pitulung Allah. Jadi urang mah dikersakeun ku Allah. Nana gerhana capetan ku Allah we dicapetangkeun, cabut capetan mah moal bisa naon-naon. Mata hirup tong diaku, da lain akueun. Tapi kebenaran itu lain butuh pengakuan, tapi kebenaran teh butuh pembuktian. Di mana buktina? Na gawe. Aduh, kahartos rupina. Abis henteu mending balik. Innallaha ma'ana. Tah jalma nu hade teh jalma nu nyantel ngait hatena jeung Allah. Pertanyaan anak nah ieu pangaosan bareng jeung Allah, kuring mah cenah percaya ieu pangaosan jeung Allah. Asli isuk ayakeun deui pangaosannya tempatna di dieu, panitiana anger tah nu ceramana kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Leungit geuning Allah tuh. Tanya awak kuring, eta kitu bebengok maneh. Nah ceramah jeung Allah, ulah mah kepercaya Bapak MUI punten. Ulah mah kepercaya. Nah hanana gerhana ceramah jeung Allah, ulah percaya. Ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Geus udon deui doak, aduh. Ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daroraka jelema. Mending baralik ka ditu ah. Lamun kuring ceramah teu dibayar, tuluy kuring teu datang, geus catet. Berarti kuring ceramahna lain jeung Allah, lain atas nama Allah, tapi atas nama neangan duit. Mata keung jadi penceramah teh. Kumaha teh cenah lamun diulam teu dibere duit? Sok. Ngan dia teh pan acara ieu teh sadar menang udunan. Pasti da panitia jeung pemuda teh ibu-ibu bade ngayakeun tabligh akbar sabada Ramadan udunan sasen belas saketip 1000 2000 gunukeun saha penceramahna nana gerhana tuh geus ngiblat teh keur urang bikeun atuh. Ieu mah udunan tamu teu dibikeun hayang jadi fitnah engke korupsi ngaranna bikeun. Ngan kuring teu ngarep kana bab duit Pak.
Bebayar tuh lamun teu dibayar lillahi ta'ala demi Allah. Ngan kuring ka dieu teh mau mobil make bensin tinggal kieu pangdorongkeun mobil urang nepi ka Cimaung jung. Daripada bapak aringsan di jalan bere atuh keur bensin. Tuh, mata kahirupan sebenarnya itu ternyata gumantung hate. Ngahargaan derajat manusia, lainna wujud, lainna bentuk, lainna baju, lainna saragam. Lain. Tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon? Tiung saragam, baju saragam, ari hate teh saragam. Dan ukur disaragamkeun mah lain tiungna, lain bajuna, tah eusi hatena. Ai urang mah jujur karek ngalusan teh saragam we. Semen kudu bodas nganyuk, bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Kemis ungu, ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh. Nah jangar kana babatok haban emeulian baju. Ukuran jelema adalah baju. Padahal ukuran hareupeun Allah mah eusi hate perubahan sifat hirup ladang ngaji teh tapalkeun ka hirupan. Heeh ya. Tuh, mata jawaban innallaha ma'ana teh ieu kuring teh 40 tahun. Kikieuan ibu, ngahaja teu di kopea, teu di udeng, teu di soroban. Naon ngahajana? Deuk neangan jelema nu bareng jeung Allah, kuring edek guguru. Sehingga kuring teh can sanggup make udeng, can sanggup make baju anu alus, can sanggup make gamis. Nah, sieun akhlak kuring teu cocok jeung gamisna. Mata kuring teh deuk neangan jelema anu cocok jeung akhlakna. Sok demi Allah tah kuring angkat murid anu pangutamana. Demi Allah. Ngan teuing. Teu berat. Lamun bareng jeung Allah sifat kudu sifat Allah. Kahayang kudu kahayang Allah. Keputusan ge kudu keputusan Gusti. Batur beunghar urang sangsara nampi jeung kudu riweuh. Batur beunghar keputusan Allah urang sangsara keputusan Allah sabodo. Da Allah nu boga keputusan. Pan ieu mah nu sangsara barontak, aral, bunuh diri, nanaonan. Panas kanu beunghar, batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratuk angen, batur meuli sawah muntaber. Batur meuli motor modar. Nyiksa diri dipikir-pikir. Nges keputusan batur kudu beunghar ya beunghar. 1000 jelema ngahalangan ulah beunghar kasih itu. Nu 1000 teh Pak kalah kepaeh bari nangtung. Nah ngalawan kodok kodar pangeran. Nana gerhana ulah jadi penceramah. 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah. Tapi ku Allah kun payakun kudu jadi. Sajawa barat kakurilingan. Geus takdirna. Tah ayeuna RT cobaan gamis sing angsar udang sing badag edeg diulem moal kumaha ceuk ibu aduh RT anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain kopea, tapi takdir mah enggeus tumarima jeung masrahkeun diri sabeulegeunyeurna billahi sagala rupana ge atas perkara pitulung Allah selesai. Lain karena hebatna kuring, lain karena alusna kuring, lain karena pinterna kuring, boloho sebenarnya kuring. Akur meureun jeung bapak. Dek teu boloho kumaha urang apal pan di akhirat teh nu ngoncoran iwati ku maca Quran tapi naha Quran eleh ku HP pan eta teh bololoon leres Pak nyaraho kabeh ge nu ngoncoran di akhirat iwati ku maca Quran coba kana Quran aduh kana HP Facebookan 2 jam nepi ka belel nagom coba diajak yasinan 5 menit heuai lalajo dangdut di jam 7 nepi ka jam 5 jelema kieu diajak balik ku salaki hayu balik cicing rame keneh coba dina pangajian dibere sajam getek bujur hayang mantong kana pi akhirateun mah rada hese Pak bener mata lamun kitu sifatna kudu sifat Allah kahayang kudu kahayang Allah keputusan ge kudu keputusan Allah ieu mah da keputusanna keputusan nafsu. Sedangkan orang disebut hamba Allah, rada era disebut hamba Allah. Iya hamba Allah. Teuing rada era disebut hamba Allah, da kanyataan mana bibir hamba Allah, kanyataan mah hamba nafsu urang. Sok pikir. Geulehan, rujitan, cuaan, nah Allah ngajarkeun eta kitu dah henteu. Allah mengajarkan lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Gopar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qabid, nepi ka ya Sobur. Ta eta ajaran Allah nyahan, asihan, asa kampura, deudeuhan.
silih pikanyaah silih hargaan ajaran Allah. Coba nu tadi geulehan rujitan cuaan ngewaan sirik pidik jahil kan ya istren parastren dudupak teu kaupan cegukan punungan ajaran saha eta tapi nah sok nyampakna awak urang cenah urang hamba Allah nah ari sifat lain Allah geuning sifat nafsu. Aduh mana hamba Allah teh singa neuleuh ara Allah tidak ari nyarita hamba Allah ari sifat nafsu wungkul ngos kaduhung kakara bebejah ka Allah tumarima geura sok hirup mah ibu awak ibu geus sampurna nampi Gusti titipan salira kagelisan kaalusan kasehatan nampi berkahan diri abdi sing mampu ngajalankeun syukuran ka Ilahi Robbi lain ieu mah soak wae atuh bulu panon geus alus krok gat patlot atuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki da leungit hiji bulu panon geus alus ieu mah samung luk-luk kaluhur lik-lik atuh numpuk kuring teh mah jauh kiceup kuat jiga nu berat balik ti dieu mau motor angin ngagelebuk nih lep duanana ti kusruk ka balong kakara di dinya ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa ku sakitu ge berarti urang teu narima kana ciptaan Gusti teu kudu riweuh dah hirup sebenarnya rek kulit hideung sabodo nah make jeung sabodo da anger deuk dibodas-bodas ge ai jodona jeung Udin mah jeung Udin moal matak meunangkeunana gerhana moal tah teu kudu riweuh teh ieu mah dara riweuh Pak jelema nu sangsara riweuh sok gaya hayang beuka tempo beunghar batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah kongkorong tina lajada ladang COD anu jam 10 geuning paket begitu anu konengna teh koneng pisan apal abdi warnana geranya rek ditempoan tong sok melaan gaya da eta mah hawa nafsu geus tarimakeun ibu diciptakeun ku Allah ditakdirkeun jadi jelema beunghar sanajan usaha saeutik tapi takdirna beunghar teu boleh jadi duit teu sagala rupa takdirna beunghar geus tarimakeun kana kabeungharan kumaha jelema nu narima kana kabeungharan sadar diri yen urang beunghar kudu nulung nu butuh nalang nu susah sabab hirup beunghar teh disebut kudu miskin matak jelema beunghar kudu ibadah ka jelema miskin bisi batur teu nyangu bere bisi batur teu boga baju bere bisi batur teu boga imah pangyieunkeun kitu nu beunghar mah kitu darengekeun ya lain ieu mah beunghar sombong boga kongkorong leumpang dongko pinggal ti dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu stroke hayu pangaeuseun lamun aya di dieu nu kitu baledog tuman teh naon harta disombongkeun tungtung hirup mah sarua boeh warna bodas bari di boehan ge teu make saku teu bisa mawa duit 1000 acan bener asli matak hargaan jelema miskin teh lain kudu ngaharga jelema beunghar mah keun bae dihargaan da geus ieu si miskin nu dihargaan palebah mana dihargaanna jelema miskin make jeung palebah mana di akhirat nu panggeulana salamet nu miskin ku salat bisa asup ka sawarga teu kudu zakat teu gablek suga nu miskin dicegat punten cek malaikat di mana harta diperkenawan tinggal nemal teu boga minggir deuk ka surga nu miskin mah coba nu beunghar komo nu beunghar pedit kumed barege hese cap jahe buntut kasiran kenteng masjid semplak teu diomehan pangimbaran ruksak diantep mik butut diantep nu beunghar aya punten berat engke di akhirat di mana harta dipake naon eudeuh bisa ngabohong ka Allah Gusti pake ngomean masjid DKM nagok wadul Gusti dipake ka yatim nu yatim datang bohong Gusti salat teu berpengaruh Pak naha teu ibadah ku hartana kajeun salat tapi henteu bareng jeung zakat keur nu beunghar wayahna diteuneun heula matak nu sangsara teh engke teh di ditu nalawang surga dodoh matak hikmahna jadi jelema sangsara teh ternyata ngeunah asal narima karena keputusan Gusti ayo urang udah tuh sangsara jengkel jeung jengkel Pak Wali Kota geus takdirna jadi wali kota keun tong loba dicarekan ieu mah jaran raja teu balik wali kota teh ku sia atuh jung cengek mahal Prabowo disalahkeun teu balik jadi presiden teh cengek mahal melak lain ngomongkeun batur teh
Nah ari urang panon teh cekas wae kana kagorengan baturnya banyak. Nepi ka poho we kana kagorengan diri teh. Tuh geus jadi takdirna. Ngan hirup hampura ukur disebut. Pangkat, jabatan, gitu-gitu kene. Asli ibu, kabeungharan, gitu-gitu kene. Hakikat hirup manu miskin we gede jasa. Aya nu maot pangeulan nyokot pacul si miskin. Aya nu maot pangeulan nguburkeun si miskin. Tahlil 100 poe si miskin, nyolatan si miskin, ngaboehan si miskin, teu bauan hirup si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusa teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung ibu ditiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, segala rupa menang batur, maut dikubur batur, imah dijieun ku batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Matak nu goreng jeung batur gawat tarobat kitu bisa kaburu maot narek mamaoga gorengan tuluy-tuluyan. Komo nu boga hutang mah gawat bayar. Bisi maot engke ku Allah dihukuman, naon hukumanna? Salat can ditampa, zakat can ditampa, ibadah can ditampa. Nah, hukumanna ge jelema boga hutang encan mayar nepi ka maot, hukumanna ge bangsat pa di jerona. Sugane bubar teh ditatunya nu boga hutang malah layar maksud teh kitu tah. Lain ieu mah kalah kabeli, rada gelo ustad nyindiran aing. Mata kahirupan mah ukuran tolak ukur hirup manusia hate. Demi Allah hate. Lamun hate geus alus tah kosong. Gerasa kurang toong kosong. Ari kosong butuh eusi. Lamun jelema geus ngarasa kosong butuh eusi. Boro-boro ti kolot budak satepak bakal jadi ilmu. Nyician ka awak urang. Matak hampura pak loba jalma anu sasalaman jeung budak nepi ka suntangan ka budak. Kuring nanya, nah mah jeung suntangan ka budak kuring ge budak ka urang. Oh, ternyata budak mah suci, bersih can boga dosa. Eta nu kudu ku urang diguruan. Budak gelut 5 menit, 1 menit pakaleng-kaleng. Coba inung bapana 7 tahun baeud keneh. Allah bener pisan gitu. Aya cenah nu kitu cenah. Tuh nya ceuk urang ge pangajian jadi ngomongkeun batur sia eta mah. Budak setepak gelut 5 menit 1 menit pak pakaleng-kaleng deui. Nah ari kolot lah pangih di jalan kamana tuh hayang ditanya. Palebah Idul Fitri nya daek sasalaman diliwat kunaon ari si eta tempo budak anjing kadang-kadang jadi guru keur jelema nu kosong hate mah naon jadi guru. Matak lamun bapak nanya saberiji guru kuring ribuan. Nah eta ge tah jadi guru ieu darah. Ieu kembang jadi guru. Sok bisi teu percaya ieu kembang jadi guru teuk-teuk akarna jadi moal. Tah hirup teh butuh akar, sahadat hirup manusia. Anjing jadi guru, mata kamu mah ka anjing teh sopan. Punten we cing teh pun guru. Nah, da salemur di Bandung nyebut nu gelo ka abdi teh. Dasar jelema rada gelo. Nah cing teh ibu nyebut nu gelo da rarasan waras. Ngan eta nana gerhana amak disebut nu gelo henteu. Nah da si ituna lebih edan pak. Ibarat bapak disebut nu gelo kuno edan mah pan 50-50 teu kudu amak. Punten cinta pun guru. Baru nanya, nah cenah guru ka anjing. Toong ku urang kitabna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab toharoh. Di dinya aya perkara lamun wawadahan sarung kalamot ku bibir anjing eta anjing kumah ku 7 kali kalayan make taneuh. Simpulkeun ku urang sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur. Ya matak wayahna bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru. Insyaallah bakal sanasib dianggap nu gelo anyar. Kene ngarah boga balad. Tuh. Sok dek guguru kana naon. Tuh domba kencarkeun. Domba kencarkeun bari lapar bari kempleng, paling nyokot daun sampu. Manu salapar kencarkeun. Daunna didudut dikulum, beutina dirambut, kulitna digoreng. Ieu pagerna dilek-lek, kapangih kuno bogana ditonyok.
Taroskeun ka Pak Ketua MUI, jelema nu ngagugu hawa nafsu ulaika kal an'am balduhum adol. Jelema nu ngagugu hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sato. Deuk jeung hayam, kali-kali mah usapan hayam. Naha? Hayam. Bulu hayam jadi kok. Lemur kuring pan jadi juara internasional ngagebugan bulu hayam. Taufik Hidayat teteh tatangga apa? Da tadina mah rek urang nu kikituan teh ngan teu kapake. Da eleh. Ai geus Taufik Hidayat mah abdi teh juara di bidang bulu tangkis teh. Asli pademi Allah ieu teh juara bulu tangkis setelah Taufik Hidayat. Ngan dari itu mah ngalawana anu normal, abdi mah ngalawan nu kempreng abdi. Batak teu boleh juara we abdi teh. Bolu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk. Tulangna apaan ieu kaum seblak tulang. Hayam nu ceuk urang hina manfaatna beak ti karep. Coba manusia nu ceuk urang sampurna peperieun mere manfaat henteu atuh ulah ngahalangan batur nu keur mere manfaat. Enjing-enjing ibu ngenog. Pake aduk bawang, garing tah. Nah, ari ti kotok hayam dipake ngaduk kuat budeg-deg teh eta bawang kuat hade. Cobian bisi teu percaya soh. Matak tong sombong ku kagelisan. Tetap kahirupan manusia mah hina lamun tanpa hate nu hade. Bener. Tah matak hirupa ukur disebut. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Areureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Jaradi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Matak bejakeun ke pejabat teh lain alus olo eukeur kampanye nyaah teh kudu tiba heula nepi ka ayeuna ulah nyaah paribasa eukeur kampanye geuning geus jadi meles we leungit kalah ka alam gaib teuing. Matak kuring salut ka Bapak Wakil Wali Kota Sumping. Nah maki jeung salut anjeunna teh orang sibuk Pak wayah kieu teh gawe ieu nohonan kana pangaosan kieu lamun urang mah haroream. Ustad wah wajar da dibayar atuh datang lagi. Tapi Bapak Wali Kota mah wayana pangnahankeun ulah waka uih nah bisi anggaran kirang saha nu kudu nebusan. Matak dipikir-pikir mah talung jadi ustad daripada jadi wali kota jeung bupati wali kota sambutan pidato hade pidatona sugan panitia aya kasadaran punten we amplop tila sambutan eueuh. Coba nana gerhana dek sajam dek 2 jam balik ke teh dus ongkoh amplop ongkoh talung jadi ustad dipikir-pikir. Ternyata hirup mah ukur disebut naon rek dipake alat kasombongan urang naon Pak naon rek dipake alat kasombongan ke urang naon harta ditinggal ke pamajikan geulis oge ditinggal ke matak teangan ku ibu salakin nu bener-bener nyaah ka awak ibu lain sakadar dunya teangan salakin nyaah nepi ka urusan akhirat lain ukur imah pageuh baju weuteuh da arseubeul kongkorong boga geulang aya lain teangan salaki ibu anu subuh-subuh sun kening tuluy ibu nanya naon bapak nama jeung sun kening geura netepan subuh bareng di dunya ku cinta bareng di akhirat ku agama. Teangan nalika ibu keur ngebecos dina TV salaki jug nyeureunteul ka hareup pareuman TV nah di pareuman geura netepan tos waktosna magrib ieu kabujeng modar. Teangan lalaki nu kitu teangan geus salat magrib mah geus magrib teh ulah rurusuhan deuk ka mana na teh sono ka pangeran wiridan bebeja kasusah kabunga bejakeun ka Gusti Allah yuk urang babarengan. Teangan lalaki kitu aya eueuh maka jeung eueuh tah. Urang pernah nyobaan kan ka Kabogoh wered waduh diputuskeun isukna teh naha na memangna cenah kuring kawin teh haben paraban Yasin gitu bebengok si eta cuy. Teangan lalaki nu merhatikeun nepi ka akhirat naha sanyaah nyaahna ibu kanu jadi salaki maot mah teu milu. Sugan lalaki maut ari abdi bade jeung saha ngiring we abdi ka alam kubur. Waduh ku RT di halangan istighfar teu kengeng kitu RT cek RW entong nyai istighfar nyai nah dengan kono jejak jug milu maka ditu
geus gebrus maka jero kubur roesan deui pan pal keluar cing teh lain dek ngiring cek bro teh neungeul ka urang ternyata bohong anger geus natus mah aduh buuk di beureman deui rok ponok deui baju di alus-alus deui cicing di jalan hai cowok godain kita dong aral mata cinta di alam dunia tanpa agama bohong bener jangan lalaki nu kitu adan gigireun Allahu akbar ibu nanya nah bapak adan di dieu pan masjid ge aya heuh nyontohan maneh bisi engke dihisab kami teu mangadankeun ka maneh kamari ceramah di Banten cing teh pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha basa pamajikan maot rajeun daek adan nungguan paeh geura sok ayeuna adan teh ayeuna oh nyata cenah pamajikan bapak mah geus diadan ge kerek wae tahlil we Pak hayangnya la ilaha illallah la ilaha illallah insyaallah hudang puguh da aing teh geus modar hudang Pak oh nyata teh hudang kene geus tahlil ge yasin baca sabab cek para ulama ge yasin teh keur ngahirupan jelema nu paeh lain jelema paeh pamacakeun yasin jadi hirup paeh di dinya lain paeh lahirna tapi paeh eusi hatena baca yasin ngarah hirup yasin baca cenah hirup hatena puguh da aing teh paeh heuh paeh mata kasih hudang salat subuh ge paeh teh hate kunaon ibu-ibu beberapa ketekan eta teh pas seserian teh da lain naon lain yang sirikeun batur jeung sirikeun kalakuan dirina teh teangan lalaki nu nyaah lahir nyaah nepi ka batin saha eta lalaki nu ngelingan kana agama heuh aya lain nu make seragam eta lain jauh melamelu tangke cobaan ku bapaknya salat subuh adan gigireun Allahu akbar cek pamajikan masjid aya adan di dieu kitu da cucuing sia mah jadi urang mah nyontohan teh hese persani mah napalna kana beusi lain kana kertas aya urang jadi persani pamajikan jadi kertas teu napal kumaha nyebutna wirid di hade-hade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta geus magrib juga isya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar napa majikan nuturkeun dah henteu ngadon kieu so ustad si bebengok eta inna min ajwajikum wa auladukum fitnah ingat anak jeung pamajikan sakapeung jadi musuh cobian situ percaya peh mata hirup mah ternyata gumantung hate nah hanya nana gerhana teh beda ti batur heueuh rumasa beda di mana merek kieu ajengan mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun nolol ajengan sorpa kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom ka urang mah saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum datang ka dieu nyalampeurkeun panyetrek minta doa si horeng minta dipoto nepi ka teh dianggap cing teh urang aya warung belah tu ning aya simpangan ka belah kenca abdi naros palih mana cing teh kalem we cenah ustad lagi bakal telat bari ka urang teh aduh kuat gerget teh hirup dipikir-pikir cing teh batur nganggap teh geuning karena baju keuna atuh kuring bet kikian dengan penuh kesadaran baju biasa kalau biasa ngomong ge ngomong biasa sabab nana gerhana adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata bapak jeung ibu ka kuring tau nganggap istimewa be aja biasa-biasa teu kudu riweuh saking ku biasana kuat nginum ge 2 gelas tembok lamun diinum kabeh moal teu ngeurebek beuteung tah ieu teh nganggap jelema luar biasa disangkana baru teh haben we nginum beuteung gede ge teh nginum we iraha daharna tuh biasa-biasa bahasa ge bahasa Ciamis bahasa Banjar Sunda kuring mah da urang Sunda ngomong teh Sunda we teu hararayang nurutan ibu so ieu so gaya awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palid keh naon teh
kurumui akhirna ti kota sarwana, "Oi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu." Begitu baling. Otak kuring mah orang Sunda nyarita gede ku bahasa Sunda. Sabab kuring adalah bagian daripada budaya Sunda. Barareda Ustad. Tahlil beda. Aya nu tungkul, aya nu ngagideg, aya nu muih. Tahlil. Bisa percaya sok ibu lalajuan lamun anu maot hayang miluan ibu video. Aya nu kieu la ilaha illallah biasa namun cicing di juru. Tah hudang-hudang deuk dahar sia teh. Aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha di budak gideg da batur mah tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak gideg ngarah teu hees tanu paling paur nu muih illallah 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 illallah. Nah ada bubar tahlil batur balak kecerakan sia eta mah kuat ongkeh uger diburuan atuh. Tapi Islam teh lain deuk nyokelan perbedaan. Islam mah deuk neangan persamaan. Tahlil beda nu tungkul nu ngagideg nu muter tapi nu dibaca mah kan sarua la ilaha gawena kudu sarua nu tungkul deuk migawe la ilaha illallah nu ngagideg migawe la ilaha illallah nu muih ge deuk migawe la ilaha illallah sok saruakeun gawena atuh pepeuriheun dina tata cara beda atuh gawe sing sarua lain gurger wae atuh tanu kawas domba nu karek bijil tanuk wae gegedor di kandang di bawah kalapang karek tetet neangan bikang maca sholawat eueuh nu sarupa kuring teh Jawa Barat kakurilingan Banten Ciamis Tasik Majalengka Garut barareda maca sholawat ya lamun di Garut maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad pan init ka Bandung mah es lilin mah cece Garut balanyang deui ka Cianjur di Cianjur mah maca sholawat teh jadi aya lok sholatul ho salamun ho ala toha rasulil ha balanyang ka Banten hohoa mun kuring ceramah di Banten Pak deket-deket anak talis jeung baduy datang wah dihoak sholatullah ka ustad teh salamullah ala tuha rasulillah ieu jamaah digigireun ajib beda tapi kan beda carana nu dibaca mah tetep sholawat kana sholawatna pepeuriheun tata cara beda atuh akurkeun dina gawena sholawat teh alus maca sholawat teh alus maca sholawat teh kudu maca sholawat teh sing hade maka beres maca sholawat jaga bibir sing hade ka sasama mun bener maca sholawat hade jaga bibir tong ngaledek batur da hade sholawat teh matak bawa dina ucapan anu hade yang wae di masjid maca sholawat jiga nu heueuh di hade-hade ai kaluar ti masjid ngaledek batur awak teh kuat juga taraji anu jangkung teh wal jelema montok betekok bari ponok ieu teh awak atawa drum batur teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna kunaon baungan bibir urang ngaledek baturna ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti pagawean dirina sorangan tong sok sagala nuding aloh kieu teh jadi randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh aloh kitu lain aloh ibu goreng adat dari pamajikan soleh mah piraku ku salaki dipiceun da ieu mah tugar goreng adat mah matak beujeuh dipiceun ge mun pasea ka salaki lah ka dasar bebeakan si bagong eta ka salaki nyebut si bagong kumaha salaki naon mana nyebut bagong berarti sapeuting aing hees jeung bikangna kumaha anak mamah bagong bapak bagong ari abi anak begu sajang rag-rag talak cerai heueuh jadi rana ngora-ngora saha nu salah nah make jeung Allah nu disalahkeun nu salah mah ibu goreng adat coba ala bidzikrillahi tatmainul qulub jelema nu bareng jeung Allah mah hatena nyantel ngait ka pangeran wirid aya ka amek teh atuh amek ka salaki sok wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin sugan pasea 2 jam 3 juz apal pan salaki teh bari nyampeurkeun bari maca ayat kursi dari anggatna kasurupan atuh Pak gebro duit 2 juta tangkep ke ibu bari centil sadaqallahul adzim duit menang budak teu lapur ta eta fungsina hirup bareng jeung Allah teh keuleuh atuh da heeh very good very well lamun anu bogoh ka urang ke beresna teu well kumaha lamun nini cekek roream teuing di
toel ku nini arari teuing bae atuh takdir teu sudi deuk protes ka Allah nya urang sakieu jodohkeun jeung nini ngaran HS jeung nini alah diajak sare ngadon batuk cenah disimutan ngadon bengek roream teuing matak Allah teh ulah jadi tudingan wae atuh kunaon urang panas ku batur geuleuh ka batur rujit ka batur sing sadar we urang hamba Allah lain hamba nafsu lamun bener hamba Allah moal boga panyakit eta lamun ngomong hamba Allah boga kene panyakit geuleuhan rujitan cuaan ngewaan gera balik kana diri tong ngajugjug nu jauh tong neang nu anggang cirina satangtung diri korehkeun aya saha jeung ti mana lain Allah nu ayana diri tapi hawa nafsu nu sabenerna well aduh jam sabaraha ieu teh hayang balik bari ceramah cenah geus tuh matak sing ngarepan beda-beda sing ngarepan ku alus hate har apan bapak ge lalaki jeung awewe beda dihijikeun pan 7 tahun borosot Cipejuh kunaon ku beda tadi bapak wali kota nyebutkeun teu meunang aya LGBT demi Allah bener teu meunang naha lalaki hijikeun jeung lalaki paling bijil anak ucing Pak matak halal na dina Islam aya pernikahan teh lamun lalaki jeung awewe ai awewe jeung awewe dihijikeun mah paling bijil anak orai matak menentang umat Islam terhadap LGBT naon sababna moal menang katurunan kuning aya nu reuneuh teu percaya aya lain anak bangkong lalaki jeung awewe beda wujudna beda bentukna mangga bapak ngeunteung pan wujud bapak beda kumisal janggotan bapak coba ibu eueuh kumis eueuh janggot ku Allah teh dibedakeun deui karakterna bapak akal pikiran nu menguasaina ibu nu menguasai lain akal naon atuh perasaan matak rata-rata nu ngaran ibu-ibu baperan karek kieu we kuring karek kieu karek kieu coba ka bapak-bapak kieu nganaonan sia kitu Pak sabab bapak mah berakal artina ngakal ibu mah perasaan baper matak tugas lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari pamajikan baeut wajar kumis eueuh janggot eueuh baeut lucu coba lalaki baeut dirok isuk deui mah maunya kumis panjang janggot panjang baeut jiga lele useupeun lalaki mah teu meunang buat baeut mun awewe pek bae deuk baeut pek deuk baeut ya ngan lalaki nu kudu sadar kunaon pamajikan baeut ngakal aya naonna awak urang mikir aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang geura toong padaringan geus kosong beasna meujeuh baeut geura toong lipstik geus dicekelan ku bilik meujeuh baeut geura toong wedak geus dekok tengahna meujeuh baeut geura toong duit gegeletekan 10.000 meujeuh baeut lalaki nu hade lain milu ngabaeudan gek diuk gigireun menta hampura tiba heula nepi ka ayeuna rumah sacan bisa jugemakeun nu jadi pamajikan aya ieu teh acis 2,5 juta kanggo mamah nu keur baeut dibere duit langsung nangkep lain tadi selesai hirup ieu mah lalaki pamajikan baeut lalaki baeut ya Allah Robbi ya Karim geus tong jadi lalaki sok baeut ngakal lalaki mah bener Bu heungan sabalikna ibu ge perasaan kudu dipake ngarasakeun kana kacape salaki usaha teu ripuh ece nu ngabedug macul manu dagang nu ka pasar nu ka pasir nu ka pabrik nu jadi polisi nu jadi TNI geus jadi duit saha Pak nu nyokot ieu toh bapak boga duit ini ka tempat jam ngasongan duit bapak nu narima jam bapak nu make ieu toh ya Pak ibu teh kudu boga rumasa atuh ka salaki teh kumaha ngarumasakeunna rasakeun kacape salaki balik salaki ti panyabaan papa geuna lawang panto geuning bapak sumping rengkuh yang engkuh eta tah rengkuh lain kieu wae atuh cokot leungeunna suntangan geus suntangan ka salaki gek diuk salakina Bang Barung cokot saya anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan hargaan salaki naha rek dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pamajikan bikeun cai anu tiis bari teu make gula pok ngomong punten we cai teh cai we bapak teu ngai gula-gula acan suruput ku bapak diimun inum pan ka tempo jiga nu amis kunaon amisna da lain ku gula kunaon ku budina kajian teh manis nu dibikeun ibu ngacebrek we mah hayang nyeblok tah seperti kitu
Bapak parantos ngesangna telu atlet entos bilih teu acan netepan hayu urang ka zaman tungtun cenah kacai bagikan raja mun ibu hayang disebut ratu ai hayang disebut ratu kasalahkeun ngapir aun antep dicai ta ieu sabun ieu odol ieu sikat bikeun anukna beres mandi papageun ku ibu bikeun waw teuing bikeun sarungna kokona jeung kopiahna dekul salaki salat kebutkeun ku ibu sajadahna bisa aya kebul dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup dek naon dek nyuuh ngalahunan salaki punten bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cingciman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumasa jiwa pamajikan can pisan juga makeun jadi salaki cabaku bapak mun-munanana nya surak cik ku Allah tetep adi Allah nu kitu belah dinya Allah tak komo belah dia mah Allah pisan teu cara lalaki mau duit juga langsung sarenteng geuleuh aing mah da tuh lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari beda pan diciptakeun lalaki jeung awewe matak menentang Indonesia LGBT nanaonna moal boga turunan hayang dihancurkeun alam dunya ku Allah tong umatna Nabi Lut zaman bareto pan kitu kalakuanana awewe bogoh ka awewe lalaki bogoh ka lalaki amit-amit Gusti tak ibu neng mun rek bogoh ka urang lalaki tulen bro ngan teuing da abdi mah neangan jodona Pak Wali Kota aduh levelna terlalu tinggi Pak Ustad asli ya ge nu kapake di teh da abdi mah atuh sepuh hampuranya level jodoh abdi terlalu tinggi abdi mah lain butuh nu make tiung ngaguyupuk nu ngenge cadar lain abdi mah nu ngongga gamis lain nu sok sholawatan lain nu sok ke masjid lain nu sok berjanji lain tawasulan lain nu sok ke masjid lain nu sok pangajian abdi mah lain eta mah tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi ka masjid pamajikan tuntun bakal milu maca Quran ge kumaha abdi maca Quran pamajikan bakal ngiring tapi awewe mah hiji panyakitna nu lain nu kumaha salaki naon bab duit matak deuk neangan pamajikan nu teu beuki duit aya sok ngacung aya keneh sok aya Allah tuh matak cek abdi ge di teh eueuh anggar we saminggu teh dirasikuan mah jeding kajen ditiung levelna terlalu tinggi beda kan lalaki jeung awewe langit jeung bumi beda langit tugasna ngocorkeun hujan bumi mah tugasna nandean hujan ku aya langit ku aya bumi ternyata tukang tani seuri belut nyampak tutut hirup lauk ge aya deui beh dituna jukut ge hejo deui nah ieu manusia nepi ka embung beda padahal al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat ulah jadi laknat langit bumi jadi rahmat petani jadi seuri salaki jeung pamajikan beda jadi rahmat boga budak nah dina agama ge sami aya NU aya Persis aya Muhammadiyah Persis tong asapang Persisna Muhammadiyah tong asapang Muhammadiyahna NU tong asapang NU-na surga macan katempo gumantung tina gawena lain berdasar organisasi aduh nya nu ceramah ge para reda atuh nyata mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh bagianana mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha ngomongkeun ka mamah dedeh eta teh curhat atawa ngabibirang salaki naon hukumna nya salaki nu sare wae kitu ditanyakeun ka mamah dedeh kumaha cek mamah dedeh kumaha cia we anyata mamah hayang ngulum ceramah teh anu nerangkeun bab tentang Quran jeung hadis nahwu sorof eta mah Ustaz Adi Hidayat di Banten mama hayang ngulum ceramah teh anu nerangkeun sejarah peradaban Islam di Indonesia Gus Muafi di Solo mama hayang nuker viral jeung tukang es Gus Miftah mama hayang jiga nu ojek online urang mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Kiai Haji Muhyiddin di Sumedang mama hayang anu make kupluk Epi Effendi di Bandung Balad mama hayang naon mama hayang anu lentong Agim ti geger kalong anu viral tahun 2002 masih di Bandung kene Pak viral lentong Agim nyariosna teh lain kieu jiga abdi duh teu meunang aya nu harewasan-harewasan acan
Nah da gimana lentong nepikeun pesana. Saudara-saudara yang budiman, pada hari ini AA sangat bersyukur. Cicing tuh ngajak seuri hese kikian teh. AA sangat bersyukur bisa hadir di Banjar ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot. Kali-kali mah atuh budak ngora dihareup kolot di tukang. Ieu mah nu dihareup teh kolot wungkul. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit, panitia geus kerung. Di mana ngamplop keur AA gim. AA gim mah lentau. Mamang ulam ceramah teh hayang nu bari nyanyi Oma Irama di Tasik deukeut. Sabab anjeunna mah disebut ge raja dangdut, dakwahna lewat nada. Toong we sair-sair Oma Irama ternyata dalamanana adalah dakwah. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apaan Roma mah kiai otak tuntun lagi make Setelah itu dah yang seri sarua orang ya. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kasur yang empuk tilam emas putih spray bersih tenyaho. Utak Roma Irama jadi penyanyi dangdut, dakwahna dengan nada, takdirna jadi raja dangdut. Da cenah ceuk tetanggana pas labuh ge make nada. Roma Irama lamun labuh teh lamun bapak labuh. Gubrak. Aduh. Roma mah gubrak. Aduh. Teuing heueuh teuing wadul. Da teu nyaho. Roma Irama nitah nyangu beda jeung kuring. Gara nyangu geus burit, kuring mah Roma Irama gara nyangu geus burit. Lamun kuring jadi kenek alus, naha teugeup sorana. Bandung, Bandung, Bandung. Ciamis, Ciamis. Tasik, Tasik. Dua deui ceuk, Moal jadi kenek teh, Pak. Teu kabayang Roma Irama jadi kenek. Aduh, Bandung. Tasik, Ciamis, dua deui. Timpa penumpang teh ibu bari ki heureuy. Al-Fatihah. Dianggap tawasulan eta di jero bus. Mata Roma mah dakwahna bari nyanyi lantaran levelna takdirna jadi penyanyi. Mama hayang ngulum ceramah nu tegas, heuras. Saha? Habib Bahar jeung Habib Rizik. Mama ngulum ceramah hayang nu make budaya, wayang ulem tong urang. Ngan kudu modal gede 80 juta. Nah wayang dakwah toong Kuncung Semar 88 maknana Asmaul Husna kudu aya dina sirah jelema. Maruk lain dakwah wayang toong Pak kulit hideung beungeut bodas. Naon maksudna eta? Teu satiap jelema hideung jeung hatena jeung teu satiap jelema bersih jeung hate-hatena Pak. Gambaran Semar teh lalakon bapak teh. Da ieu nu ngariung ge cantang tu lalajo kuring unguk-ungukan isuk nu ngomongkeun. Lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah purah hese dikobet. Bisa jadi engke teh datang ka perintah nganaon ngulum ustad kitu atunalin ku sia teh. Nya Pak, teu nyaho urusan hate. Semar 88 kuncungna. Eta gubernur anyar geuning golopna kitu jiga Semar. Di kitu-kitu. Pada di Mulyadi eta teh nurutan urang. Da panggeulana mah urang golop kieu teh teh. Aduh, Ayo Semar kuncungna 88 matak dipake dina kakawean. Semar Semar ya winangun
Semar kuncung danar wulung ngeluk Semarna kebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca eta maka kuping pisan pan abdi mah gaduh ilmu sabta pangrungu jadi sabta pangrungu teh 7 panca indra ngadenge kabeh tuh di tukang anu keur ngomongkeun abdi kieu ngomongna teu sangka cenana gerhana keur kasep teh alus sorakna nuhun anu ngomongkeun abdi bieu nuhun talamun ceuk ieu nu hareup jangeung ceuk ieu dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria mun deuk maca budaya Sunda ulah ku hawa nafsu tapi baca kudu ku hate mun beunang ku hawa nafsu jadi salah mun beunang ku hate jadi unggul nah da filosofi falsafah teh filsafat teh bapak ngaji karena ilmu mantek disebut majaj terus Pak dina ilmu majaj mantek ma'ani bayan balagoh pan aya disebut majaj dina ilmu mantek tadi Indonesia aya disebut filsafat urang Sunda boga falsafah matak jang ulah waka nyarek ka batur bisi batur make falsafah contoh leutik siapa tuh toong kolot baheula geuning mak dakwahna teh make barang lamun imah kudu 5 ka genep di tengahna kudu nyengcen tihang hiji di buruan kudu aya hanyuang pangcalikan 1 meter ka 2 meter disebut rumah adat baca aku bapak naon 5 genep teh ternyata rukun iman rukun Islam nah hanya centihang hiji rukun ihsan panyarandean pan diitung mah genep jeung 5 11 tambah hiji 12 geura toong angka 12 ayana dina kalimah la ilaha illallah dakwah kolot baheula di imah wae geus dakwah pan anu pagede-gede imah teh Pak aduh pangcalikan 1 meter ka 2 meter naon pangcalikan pangbalikan matak eueuh kolot baheula sifatna sombong lega imah boga sawah boga sagala rupa teu sombong ingat balik mah tetep ka 1 meter ka 2 meter kuburan geuning pas kaluar ti imah aya hanyuang tempatna dina kuburan matak jelema baheula deuk kaluar ti imah bismillahirrahmanirrahim ngareret kana hanyuang teu goreng jeung batur naha bakal aya alam patepungan alam panghisaban maka hanyuang ditancerupkeun dina kuburan anger pangbalikan urang mah tempat itu nu sanyana keren kolot baheulanya tah eta teh majaj atawa filsafat atawa filosof atawa falsafah budak ayeuna lamun teu ngarti tong waka nyalahkeun kolot baheula da baheula mah zaman Jepang jeung Belanda Islam dibunian ku budaya di luhur panto nyeun sawena tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta harupat teh ulah getas harupateun ngomong tos sakaba-kaba abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan tong sok ngahina batur lamun urang mung dihina batur tong nyiwit ka batur mun urang mung diciwit batur tong ngaledek batur mun urang mung diledek batur eta falsafahna Pak harupat tojoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu pan jebleh da peurih kunaon cinta ibu ceurik ieu cenah peurih tina bawang tah bawa kana hirup ucap tekad jeung lampah tong coba-coba meurihan hate batur lamun kapeurih batur mung napal ka awak urang bawang tutup ku jukut palias disebut palias teuing bahasana haram diganti ku pamali nyai tong kaluar ti imah geus magrib pamali sieun sanekala kolot baheula nyerekem jeung indungna da keung ku sanekala matak eueuh nu kieu ayeuna budak ayeuna papagahan ku bahasa nu bieu tong kaluar ti imah sieun sanekala pan nyegag ka dieu keun mama sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna palenung beteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala teh ceuk kuring mah kolot baheula teh cerdas ngan kudu diterjemahkeun ku hate ulah ku nafsu lamun ku nafsu mah beda saeutik burger bener tuh asli bisa teu percaya tah demi Allah filsafah filosof terus deui majaj matak budaya singnya karena budaya tah budaya urang teh deukeut we jeung nada matak Roma Irama teh dakwah lewat budaya atuh sholawatan di urang make budaya jadi sholawat make nada pan genjrang ting ting teng genjrang ting ting teng maka lahir we ti Tasikmalaya ngaranna almanar nepi ka heboh di mana-mana almanar jilbab eta jilbab putih lambang terkenal pan Pak alman make nada geuning di Arab eueuh tong hayang sarupa jeung Arab da urang malain urang ditu pan di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul meujeuh da jadi coba di dieu nana gerhana mah bid'ah nah eueuh kumis eueuh janggot narek kumis eme ditapelkeun pan sidik teu jadi Pak da lain teu hayang urang ge ngan ari eueuh
Sok atuh kumis bapak krok bikin ka urang. Jadi ukuran sunnah Rasul diukur ku jasad, tapi ukuran sunnah Rasul diukur ku pagawean. Hartos ya. Kunaon Nabi barang tuangna ku 3 ramo nu dicanakna korma. Coba di urang barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Heubeul dahar teh. Jadi eta mah konsep keduniawian. Nabi make onta, pan bapak mah make motor. Bid'ah motor teh, bid'ah da eueuh zaman nabina, ngan lamun baheula aya mesin mah jadi nabi kana motor. Ngan kusabab eueuh ya onta. Jadi geus lah entong pasea wae kudu kitu patut. Bangsa batur geus mikiran bom atom, urang nu kitu keneh. Heeh ya. Tong hayang sarupa jeung Arab da moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat meuje. Nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid, cobaan di Banjar nya ge Tasik deukeut kota santri Ciamis pulau bapak santren, ngong adan langsung komat tiluan Pak. Coba di Arab ngong adan langsung komat ribuan jamaah geus asup jam 5 mobil diteuneun, motor diteuneun, pagawean diteuneun, pamarentah hadir diatur sajam sampai maghrib rakyat kudu wajib di jero masjid. Pamarentah urang geus kitu acan. Pamarentah urang mah karek makan gratis budakna, kolotna mah dipecat gawena. Paduli mumpung aya wali kota teh. Ari budak dititah makan gratis, ai kolotna dipercat gawena. Mun kolotna baroga gawe, budak mah bakal dahar. Ieu mah budak dibere dahar gratis, ai kolotna teu garawe. Kade ta YouTuber edit babeta. Tapi pan bener Pak, wajar lamun abdi mengkritik sebuah sesuatu anu teu kahontal ku akal abdi, wajar. Urang adalah bagian negara NKRI Indonesia, urang adalah rakyat, wajar lamun mere ngasongan ide ka pamarentah, wajar. Meungpeung di dieu aya pawali wakil wali kota. Heueuh budak dibere makan gratis gitu. Ari kolotna teureun gawe. Pan eta keur meujina PHK nu di pabrik areureun Ibu. Harga nararaek, listrik komo, pajak oke nya terjadi geuning oke gas les geuning leungit gas geus tong jero teuing geus ieu mah hanya sebatas kritik membangun, lain ngewa lain sedil ngan ceuk hemat pamikiran jelema bodoh. Budak mah geus tong dijamin ku negara dahar gratis 10.000 entong kolotna we sejahterakeun bere gawe anu layak, budak mah bakal dahar. Aduh. Kamana Pak Wali Kota teh kamana? Nah, membawa amplop itu. Maka susah mun bangsa urang jadi urang Arab moal bisa. Letak geografis beda, letak secara ekonomi beda, secara kapasitas hirup beda. Maka metode di Indonesia ceramah teh make budaya. Maka lahirlah Roma nyanyi. Atuh bapak aki-aki make budaya geuning di masjid. Eling umat muslimat hayu urang berjales eueuh da mikna bututpan salat subuh inget meureun karek kana jam 5:30 jug magrib aya di Arab eueuh nu kitu. Oh di urang ulah pasea urang tara tong ngagenggerekeun nu osok, anu osok tong kapangaruhan ku nu tara. Masjid dijieun butuh eusi ngan ku metode nu berbeda, silahkan. Takbiran ge da eueuh nu alus di urang mah. Di Arab mah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dangukeun di Arab blues ka dieu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilah. Napas pondok itu panjang keneh pan make angka panyambung eta ha illallah make aya eta segala. Lalu jelema cegekan teu kengeng make eta bid'ah dolalah neraka lain babid'ah napas pondok. Dalam napas panang mah hayang nepi ka parat ngan ai pondok mah nya sambungkeun ku naon we lah. Di Arab dakwah nerangkeun agama lempeng.
nerangkeun surga surga, nerangkeun neraka neraka. Kaayaan jamaah ceurik ngalika nerangkeun neraka. Coba di Indonesia nerangkeun neraka mantong jelema ustad ada gelo yang sieunan haben gitu. Mata wayahna kuring ngagunakeun bahasa budaya, maka kuringnya dina ceramah ngagunakeun budaya. Ya seperti ini hasilnya. Eta mah daekeun teu kajeun. Bener ya? Tuh, nah dina budaya urang dakwah mana buktina? Toong dina wayang, Pak. Dina wayang aya kakawen, dina wayang oge aya rahwana pejah, rahwana dasa muka, pejah maut. Nama kejeung maut, apan dipanah ku Sri Rama. Nama kejeung dipanah, apan rahwana maling Dewi Sinta. Mata aya lalaki anu sok maling pamajikan batur, tah eta rahwana teh. Aduh. Nah, ibu mah kejeung ngareret ka bapak-bapak. Kumaha Pak Hansip? Akhirna teh pan ku Sri Rama dipanah ceb kana jantungna ilit ka gunung sonara-sonari bari gagaleongan didengkek ku gunung sonara-sonari matak datang ke akhirat disebut ceurik rahwana. Bandungan ceurik rahwana simbol akhirat teh diibaratkeun ceurik rahwana. Jadi mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan tayapi payungeun leueur tayapi iteukeun panas taya api iuheun. Jadi mana atuh anaknya di mana atuh hartanya di mana atuh bana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan henteu melaan keung kaula keung Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukana hukuman tinu kawasa nalika abdi lali tina purwadaksi nalika di dunya kedua dina ibadah tulungan aduh tulungan berarti can tunduh da kamari mah di Tasikmalaya ceramah tepatna di daerah BKR kota nerangkeun nu bieu langsung jamaah teh amin disangkana teh waladolin batur tah akhirat teh pak kitu leueur eueuh iteuk poek eueuh oncor hujan eueuh payung panas eueuh iuh nu ngiuhan iwati Allah pagawean urang sorangan maka Allah teh memarentah manusia ibadah keur naon keur balad hirup engke di akhirat matak ibadah teh kudu semangat balad urang engke Persib berjuara alajo ka itu jebrol tabrakan tanya pemelikat man rubuka bobotoh dikepret anger Pak amal sorangan anu matak jadi balad hirup leres matak geus tong lalajo amal batur amal urang ge can karuha aduh tuh cek goreng aya urang mah dakwah matak ulah diterjemahkeun ku goreng hate tapi terjemahkeun ku alus sangka akhirnya bakal katempo oh kieu geuning mun goreng hate mah nya anu tadi bid'ah eueuh zaman nabi nah heueuh nabi mah lain dalang atuh nya Pak tuh matak ayana salat ayana zakat ayana saum ayana ibadah haji sangkan manusia sadar karena dosa masing-masing jelema ibadah sadar dosa jelema eureun ibadah teu sadar karena dosa teangan makhluk Allah nu teu sadar karena dosa saha usjudu li adama pasajadu ila iblisa aba wastakbaro tuh Pak tah eta jalma anu tara sadar karena dosa mah si eta dititah sujud nolak saha nu ditolak Allah usjudu li adama pasajadu ila iblisa iwal iblis itu sujud ka Nabi Adam nama kejeung mungeun sujud kuring leuwih ya batan Adam tah batak jelema anu takabur kuring leuwih alus batan batur kuring leuwih pinter batan batur sehingga ilmu teh dipakainya celeh batur nah caricing kumaha lamun urang nyangereng saha nu rek ngahalangan tuh mata geus teu kudu rieut hirup mah aya salat aya zakat aya saum aya ibadah haji teh keur ngaleungitkeun dosa bapa dosa kuring jadi urang ibadah sadar dosa urang teu ibadah teu sadar kana dosa tak engke dipanggil ku nabi ummati umat kami mana abdi ya Allah abdi ya Rasulullah mana buktina aya tapak wudu aya tapak sujud aya tapak ruhamau bainahum ayat tapak selipikannya antara urang jeung urang eta coba lamun ummati
goreng jeung dulur teu cereg jeung tatangga bingung banyak dek ngaku umat nabi ai kalakuan lain geus aduh sedih atuh da rujiep well tuh matak pek salat pek zakat ngan petik hasilna ladang salat bongan dina Islam aya syariat aya torekat aya hakikat aya makrifat awak bapa aya taneuh aya cai aya angin aya seuneu alam dunya aya kidul aya kaler aya kulon aya wetan tuh buka gerasok na awak bapa teh aya taneuh aya cai aya angin aya seuneu butuh jelema teh kabeh ku eta seuneu aya cai aya taneuh aya angin eueuh paeh tuh oksigen 600.000 satabungna ngek jelema sapoe beak satabung 600 dibayarna coba Allah gratis ka urang tinggal daek ngarenghap bari subhanallah alhamdulillah tuh tinggal kitu pira ge hirup teh ieu mah bisa napas ngomongkeun batur matak we bere we bengek keheul tuh ibu iraha ngasupkeun minyak kana panon henteu tapi ieu bisa gular-giler waktu tunuh peureum waktu hudang bentak coba lamun ku Allah diserenkeun ka bapak riweuh pak moal digawe-gawe acan haben iki gituan pas peureum tutupkeun bentak kitu aya nu geulis kieu meureun tuluy aya nu goreng tutupkeun nu geuruat riweuh manusia Allah mah maha hebat Allah mah maha indah Allah mah maha Rahman Rahim teu ngarepotkeun manusia henteu ceuli jeung dengena bibir jeung ucapna lengkah suku jeung lengkahna hate jeung pikirna panon jeung tempona matak cekolot gubrag lahir ke alam dunia utun inggi jabang bayi nu karek lahir ka bumi cicing atuh icih ngajak seuri wae utun eta panon jeung panempona ulah satempo-tempona mun lain tempoeun nana eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun dipikir-pikir ngaranana HD dupi bapak saha wasta bapak saha pepen bah ikin sae bah ikin tetapi lamun dibawa lagu jadi goreng ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun bah ikin tuh tegenah Pak tegenah demi Allah tegenah matak nu HD mah ngaran nana matak geus lamun baroga budak geus bere ngaran nana kabeh sugan pahili wae boga 700 menang gelas papagah kolot bala mah disimpen tah keur orok oge nya ibu budak iun ayun ami di ayun ku sampi rep ujang gerak kulem geus kulem maka kebon geus dipapatahan ku hariring nada budaya matak di Indonesia mah jelas Islam teh make budaya ngaji Quran make nada make berarti make budaya dan itu mana mah pahili resep dangdut pek ngan dangdut tong pahili jeung adan diomongeun adan mah make nada Bilal bin Robah atuh ieu mah adan make dangdut dikepret ayalah salat hayalah kacau maca Fatihah make nada alus ieu mah Fatihah pahili jeung nyawer pan nyawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran itu pan nyawer mah nya pahili jeung Fatihah bapa ngimaman dituang 60 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nah dareret ka tukang teh bubar jelema jadi nu teu meunang mah pahili urang Sunda panu boga tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran geura cicing dina tugas masih pawali kota cicing tugasna dibagi pemerintah
atur Pak Ustad cicing tugasna. Di mana tugas Pak Ustad? Nganterkeun manusia supaya ma'rifatullah wawuh ka Allah. Tah wali kota mah wayahna da memeh jadi wali kota, memeh jadi bupati, memeh jadi TNI, memeh jadi presiden, nu didatangan teh ulama pan banyak. Pak Ustad abdi bade nyalon piduana. Tah kitu geuning nya ceuk pamarentah teh. Tawayahna geus jaradi tong sok mapohokeun ustad daratangan deui ustad hek bere kitu tah. Iya, orang ceramah lagi kumaha atuh da. Tuh. Rumasa ibu boga dosa, rumasa. Rumasa kuring boga dosa, rumasa. Ibadah. Da ibadah teh alat keur mupus dosa. Ngan bawa kana alam syariat teh awak. Salat takbiratul ihram, Allahu akbar, ruku, sujud. Awak miluan salat. Bawa kana hate ge kudu salat. Bawa kana rasa ge kudu salat. Lamun jelema salat lahirna, salat hatena, salat rasana, moal wani-wani ngewa ka batur, moal wani-wani geuleuh ka batur, moal wani-wani ngomongkeun batur, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, sabab jelema salat boga rasa antara sesama dina hirupna. Weh. Sadeo Tuh. Kamari bulan puasa nahan lapar jeung dahaga, urang kudu make rasa, nahan lapar jeung dahaga capek. Nahan lapar teh capek, nahan dahaga capek. Geura init ka jalan. Gera leos kamana-mani, gera toong kicep-kicep ieu panon. Urang mah lapar boga rencana, lapar ti subuh nepi ka magrib boga rencana pikeun buka, tapi loba dulur urang anu lapar sapopoe lain ukur Ramadan ayeuna ge aya lapar, tah jelema nu nahan lapar jeung dahaga, poe ayeuna kudu lahir peduli kanu lapar kanu dahaga. Sok barang bere geus Ramadan. Ieu mah geus beunghar hayang BLT rada gelo sia tah. Bisa jadi dia aya nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sabalega ikana BLT hayang eureun jadi jelema beunghar teh. Monya anu beunghar kokoro. Monya anu beunghar kokoro Pak. Nu beunghar mah lain hayang BLT dina kabere BLT bikeun deui. Des ka kades teh. Kuring mah moal hayang BLT naha imah boga sawah lega budak ge sarakola pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeun kanu yatim tak eka hakikat beunghar nu sebenarna teh. Yah nya ge keprok daeueuh. Anggarnya boga kongkorong ge diteuneun heula di imah, gelang diteuneun heula, salaki dianggap ojek online. Deuk nyairkeun BLT teh, nu kitu teh munafik ngaranna, ari ka Allah minta beunghar geus dibere beunghar tara ngaku. Lieur. Satuju ya teh. Kitu atuh teh hirup mah. Geuleuh. Nahan lapar jeung dahaga. Ngan tungtungna tina puasa teh la alakum tatakun supaya anjeun jadi jelema anu takwa. Berarti jelema salat can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti salat. Jelema puasa can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti puasa. Pangaosan can tangtu takwa, tapi jelema takwa pasti pangaosan. Sabab takwa mah hasil, itu disebut hasil teh, takwa teh disebut buah. Iya mah karek kembang. Iya teh karek kembang, balik ti deui jadi pentil ragrag. Komo datang burung mah. Ditanya ku salaki ti marana bieu pangaosan sa ustadna nana gerhana kumaha kitu we rame geus we kembang jadi burung Pak. Kumaha isukna hohoak anger dakur anger paseha anger pangajian anger jadi pengajian nu mana nu keur dipigawe. Aduh geunah demi Allah ya ceramah ya aduh kuat geus canggel kieu suku. Kunaon Dede kunaon Ibu kade di Ciwiyet. Antep budak mah tuh hayangan sare bener antep usapan angguran mah. Sok bobo we Dek, sok bobo. Oh bobo. Keun wae budak masa kitu ge alus. Mun ninina ki kituan ontong. Pan bapak-bapak kita Pak MUI, Bapak Ustad, Bapak Kiai nu di ladang Bontongor teh. Jaradina teh pan bala orang di masjid ini Bontongor. Keur tarawehan teh bedug di kitukeun gorolong geuning. Teuing Pak MUI teuing abdi nu kitu. Nya tinggal adu hareupan we sanu sabenerna. Kan ieu teh ladang Bontongor tah ieu ge budak dibawa ka pengajian. Keun we ibu deuk jebleh ge pek bae. Ngan lamun nu geus gede jebleh montong. Tah kitu Dede, ieu Om. Kunaon? Ngalinurnya asa ngimpi ieu teh nya. Aduh. Tuh abdi mah salian jadi penceramah teh jadi tukang ngasuh ongkoh. Alhamdulillah. Tah nu hese teh la alakum tatakun. Ngan ukuran ibadah ditolak ditampakna ku Allah. Pak. Cicing.
Mun Bapak ngarumasakeun ibadah ditarima kudu diukur ku 4 perkara. Kuring ibadah ditarima ku Allah ukur ku 4, Bapak ge ukur ku 4. Naon eta? Hiji, mun anak geus alus ka indung bapana ibadah naon ditolak ku Allah. 2, mun pamajikan geus alus ka salakina ibadah naon ditolak ku Allah. 3, mun dulur geus akur jeung dulurna ibadah naon ditolak ku Allah. 4, mun murid alus ka guruna ibadah naon ditolak ku Allah. Lamun cek bapak kuring mah ibadah teh ditarima ku Allah, tapi inung nyeri hate ku bibir bapak, inung nyurucud saipanon ku bibir ibu, punten salat ditolak, zakat ditolak teh ditarima sama sekali, ditilep-tilep ku malaikat, dibaledogeun kana beungeut ibu, lebok cek malaikat, Allah teu narima ladang ibadah maneh. Nah Gusti mah teu narima, inung bapak nyurucud saipanon ku kalakuan maneh. Tuh. Hah. Nya jeung saricing deui, dadar raka ka kolot itu Pak. Inung nunganung bapak nunga juga patak hakikat lamun bapak bener-bener boga keyakinan ibadah urang teh ditarima sejauh mana kolot ridho ka awak urang. Lamun kolot baeud ka urang punten deuk salat deuk zakat deuk saum ibadah haji ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain, ridho Allah gumantung ridona inung bapak, murka Allah gumantung murkana inung bapak. Ternyata surga teh aya di dunya, saha eta inung bapak. Matak mun deuk neangan surga tong jauh di jugjug, tong anggang di teang ka kolot sing hade surga terjadi. Well ieu mah surga hayang ka kolot baeud lieur sia eta mah. Naon Pak? Nah atuh curug jeung titinggi gede curug. Nabi kasihan ku titinggi eta si bapak komo ku gada malaikat. Sakecelak cing mata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna deuk salat ratusan rakaat, deuk ibadah tuluy-tuluyan punten ditolak teu ditarima, saha nu ngadoana malaikat, saha nu ngaaminanna Nabi Muhammad. Ya Allah tolak ibadahna keur budak nu goreng patut ka inung mah. Kumaha ceuk Nabi? Amin. Ya Allah tolak ibadahna keur pamajikan nu goreng patut ka salakina. Amin. Matak ukuran ibadah ditolak jeung ditarima geus kagamar sajauh mana urang alus ka kolot. Keneng. Ari panitah kolot tara digugu, ari panitah kabogoh bet digugu. Ari maneh cager. Mana nu geus beurang kabogoh putuskeun. Jadi lo bebudak ABG nya. Anu aya nu can narikah. Aya nu keur puguhan keneh. Ah urang papatahan kagok. Neng, ari panitah inung mapan teu meunang engke heula mamah ih oh gitu meunang. Fala taqulahuma wala tanharhuma kaulang karim. Kakolot mah ulah oh dititah teh kudu garcep kudu sigap mun ku kagogoh paduli teu digugu ge gableg jasa naon babengok ka bogoh sakola ti inung bapak saragam ti inung bapak kuliah ti inung bapak bener Bu kagorengan urang ditutupan ku inung bapak bener ai kabogoh gaduh jasa naon neng damang kabogoh mau ukur ngarayu jatuh ti tajong tirage nanya kamu sakit kumaha cek budak awewena iya ke puskesmas ya makasih ya kamu perhatian sama aku kolot mah lain ukur ke rumah sakit lain ukur ngabiayaan ke puskesmas gering karena sekalipun kolot mah cicing gigireun babangok kabogoh mau ukur nanya tanya nu geus kolot kieu kunaon ibu suserian ku ngalaman sok geus kolot jatuh ti tajong kumaha cek bapak eta batu eta cokor neuleuh atuh suk isuk ukur nanya kamu udah makan belum cek urang tong lebarannya kirim beas nah dadahar lain ku cinta atuh sing saladar ya keheul atuh dah Pak barudak ayeuna mah loba pisan ka hipnotis ku bibir jalu engke keur ayeuna keur rono teu meunang mikeun kahormatan nu paling berharga tanpa aya janur kuning tanpa aya lebek tanpa aya ijab kabul tanpa pernikahan teu meunang naha kudu mahal atuh lain imah engke keur ayeuna keur geus kieu mah kolot nu lieur tah bener Bu tuh ibu bari nyiwit ka budak dengekeun kumaha ceuk budakna biaya mamah ge kitu bare tau nah da bubar ti dengeun pasea malahan mah ancaman Allah laut siap bahe angin siap menerpa langit siap hancur gunung siap bitu lamun
budak geus ngarahetan hate indung bapana musibah bakal terjadi di mana-mana. Matak nu panggeulana halal bihalal teh lain jeung batur jeung kolot heula. Ai ka batur jiga nu heueuh ka tetangga ai ka kolot diantep. Halal bihalal sasalaman teh jeung kolot heula ya. Malahan lain nungguan Idul Fitri pitilu poeun geus nepungan ka kolot jebleh di ditu ma hampura abdi can bisa digemakeun kanu jadi kolot abdi umur 30 tahun emak teh di zaman orok dirorok abdi teh di zaman lemet diongklet-ongklet di zaman budak dipupuna ai abdi ngarumasakeun maneh ka mah hayang mulang tarima geuning can bisa punten emak tina kalakuan jeung dosa abdi ngomong sing ecereug ka kolot lain ieu mah rumah sa abdi boga dosa nyarenkeun ka emak eta cek kolot nampi nyai boro-boro di alam dunia maneh kokojayan di neraka ku emak deuk dijahit nah memang neraka teh cai panas garut gitu yenung anak alus ka yenung bapak ibadah ditarima sanajan ngan saeutik dua pamajikan alus ka salaki mal dibahas bisa kasindiran nah ada kicep kieu kicep hohoak atuh kasalah gitu pokona mah pamajikan alus ka salaki jadi geus indung bapak ka salaki geus jeung indung bapak teh sasalaman ka saha teh Bu ka caroge tak geus ka caroge ka karajeung dulur tah kakara nu kaopat murid sing hade ka guru loal we bangsa batur mangaruhan kana pendidikan urang pan apa teh bisa ngaji bisa maca jurumiah sulam topek tijan mantek maani bayan balago segala rupa kitab dibaca ku bapak ladang naon ladang dijebrod ku guru kapungkur mun ngaji teh geuning tocrong jebrod doang hejo urang baheula di balado ku panghapus nu aya kayan jebrod pelenung balik ka imah bari jebleh tanya ku kolot nah maneh mah jeung ceurik balik ngaji diteungel usaha ku guru ngaji naha batur ngaji abdi sare da eta mah ku kolot init deui sia teh bebengok jebrod garalang nya ieu John Tower nya ieu dijebrod baheula tah ngaji teh Pak cobi nu ayeuna budak ayeuna karek diomonganan ge kolotna loba nu teu narima datang ka kelasna ngagubug bedog da kumaha ecereug barokah ilmu lamun ka guru ngaji lamun guru hanya sebatas dihina jeung direndahkeun darajatna panginten Pak Ustad ge uning waqiru man tata'alamahu minhu mulyakeun jelema nu geus mere ilmu well teh tanyakeun tuh ka mana Raja Wali no Bahjek teh di mana Bahjek Raja Wali oh kawali bayalah beda saeutik nu penting i na we aya lah tuh ieu teh ladang ngaji barea teh bapak ge nepi ka ajrih ku guru teh lamun urang pasti ngarep jeung guru da teu wani ninggal pamenteuna baheula Pak leres teh Pak eta guru di dinya urang di dieu di papatahan sugan wani kieu henteu lain ku serap teuing ku era budak ayeuna mah ngaWA guru tos babo aing aral si eta hirupna ka guru kuat ngaWA aduh badan ngaWA itu budak awewe diriweuh hayang beger meureun aral eta kadieu terang ngaladangan WA tara nah hasil di blender ku pemajikan tuh bapak teh yakin abdi Pak MUI terus bapak wali kota pak wakil ibu-ibu ladang ngaji bareta mah peuheur ngaji baheula makanya aya hatam meni Pak baheula mah nya atuh naon nu dikirimkeun ka guru ngaji teh waluh oh baheula da duit teh gablek Pak nu dikirimkeun ka guru ngaji waluh geus hatam isuna teh ngeureuyeuh deui tah tungtungna kade euy ngaji teh kudu ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk teh eta panungtungan ilmu Pak kade euy ngaji teh kudu ngajirimna diri ngajirim ngadiri ngajinis narasa ngawujud na bentuk terjemahkeun ku bapak coba baheula ngaji Quran 30 juz ngawujud tina awak bapak ngajirim tina diri bapak ngajinis tina rasa bapak encan mata ngaji mah teu tamat saha jelema nu geus pinter ngaji eueuh teu tamat-tamat ngajirim dina dirina ngawujud dina bentukna ngajinis dina rasana ngajirim dina diri katempo akhlak paripolah Bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asma Allah
Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Jrut turun ti imah, koceak aya budak tatangga bari yatim, ka mana indung? Maot. Ka mana bapak? Teu aya. Bismillah nyampakna awak. Goloso. Di mana jang sakola dibiayaanana? Teu aya abdi mah bade kaluar. Entong tong kitu, sok ku akang dibiayaan. Rahman Rahim nyampak. Eueuh nya. Nyaho urang ge. Kunaon si Egi teh anak angkatna pada di Mulyadi gubernur. Si Egi teh budak yatim. Kunaon polisi teu wani heureuy ka si Egi. Kunaon ustad teu wani heureuy ka si Egi. Sabab bapak angkatna seorang gubernur. Ternyata urang boga dalil nu migawe naon Pak Dedi, Pak. Urang mah boga dalil, engke teh di akhirat teh curug jeung jajangkung. Kami jeung nabi teh, nabi jeung kami jeung urang jeung nabi teh bercurug jeung saha eta jelema nu nyaah ka budak yatim. Urang mah karek boga dalilna. Ternyata gubernur mah geus boga ribuan yatim piatuna. Mangga emutan cek kuring nerjemahkeun bahasana ulah ku goreng hate tapi kudu ku hate. Tah tinggal nurutan dia mumpung aya wali kota. Cek wali kota, sabaraha mulah jumlah budak yatim di dieu? 200, siap. Cek wali kota, kukuring 50 disakolakeun, titipkeun ka sakolana, bayar pasantrenna, beres saragamna. Demi Allah budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci. Nah, bapak angkatna seorang wali kota. Lo camat, piraku camat teu nuturkeun, ai pamimpin di luhurna kikituan berkahanan nuturkeun. Cek camat, abdi 20 disesuaikan dengan budget. 20 sakolakeun ku camatna, saragaman ku camatna. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci, moal dimaki. Nah, bapak angkatna seorang camat. Lol polisi, kukuring disakolakeun, sabaraha Pak polisi? 10. Moal dibuli, moal dihina. Nah, bapak angkatna seorang polisi. Lol ustad di dieu 5 pek. Moal dibuli, moal dihina, moal ledek. Bapak angkatna seorang ustad. Lol na gerhana 200. Nah, levelna kudu leuwih luhur tibatan wali kota 200. Nah, hajang loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas dari 2000 oge. Mata cek guru kuring. Da guru kuring kan di dieu di Ciamis. Tepatna daerah Raja Desa. Nu pengkeureun pasar baheula mah aya di dinya. Saha ibu? Sok teguh guruna saha? Ah mau beja-beja. Rahasia dong. Cek guru kuring abah da ai kuring mah ka guru teh abah ka kuring ayi mata kan disebut ustad teh asa aneh Pak. Ustad nana gerhana da lingkungan kuring mah abah ayi akang eta we nu diulik teh abah ayi akang kaseluhureun kang kasanapeun ayi ka guru abah gitu. Ayeuna pan ustad kiai ajengan mata celita asa budeg disebut ustad teh da lain lingkunganan. Tah ceuk abah kade mah bisi hayang ilmu panutup eueuh deui lain salat lain puasa anjing kade ya bisi salah lain salat bisi hayang ilmu panutup lain salat lain puasa lain ibadah haji naon atuh bah cing teh ilmu panutup nalika batur lapar maneh mere. Ternyata eta teh pendapat Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah naon dipika seneng ku salira?" Ceuk Allah teh salat, ceuk Nabi Musa teh salat lain da salat mah keur maneh. Puasa keur maneh, tahajud keur maneh. Naon atuh Gusti dipika seneng ku salira? Nalika anjeun salat jeung tahajud bah dituna puasa, beh dituna ibadah haji, wayahna sampurnakeun ku daek mere ka jelema nu lapar. Nusan Astagfirullahaladzim geus 2 jam bro. Acan kumaha urang da urang nu ceramahna ge atuh. Ngatur jemaah teh ngatur dia mah. Aing hoream ngatur. Ieu kemang saha? Kemang. Lain rek menta alus kieu. Nu saha ieu, Bu? Hayang 2 mah aduh hararade kieu kumaha. Pak asli ya teh. Moal dipotong tina eusi eta. Nu akang. Aya resep kana ukuran teh we kitu kekembangan we resep. Teu nu kieu geus boga eta geus boga. Ieu aya, ieu teh nu acan teh. Hah? Nu salon. Nu saha?
Eta mah abdi mah nu penting mah berbicara we, nu penting ngomong deuk dibere deuk henteu, bebas abdi mah. De ari ridho pek bikeun, kira-kira ti ridho na teh era kitu jadi omongkeun. Sok talar ibu, mabrur na ibadah teh diukur ku 4 rupa. Anak alus ka indung bapa, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung dulur, murid hade ka selesai hirup bapak. Hayang surga mah lain engke di akhirat di dieu jieun. Surga akhirat mah Allah nu boga lain urang. Mun surga di dunya urang nu nyieun. Kala bisa rada kurang arti. Surga akhirat mah Allah nu boga, tah surga di dunya mah urang nu nyieun. Jadi kunaon urang ka surga da urang jijieunnan di dieu. Kartos ari hayang surga di akhirat dijieun teu. Jeung dulur teu akur, jeung tetangga goreng, ka salaki hohoa, ka indung bapa poho. Punten. Surga di ditu moal beunang, di dunya ge dicekek batur. Mata hayang surga di ditu teh enteng, tinggal eta we opat. Alus ka indung bapa, hade ka salaki, akur jeung dulur, murid hade ka guru. Sisok talar. Naon Bu? Naon jeung bapak naon? Anak alus ka ibu gaduh guru di dia saha pasaha lo ilaha illallah pun lanceuk eta mah anjeunna guru ibu. Nah hai tadi ngomongkeun guru urang sararea nanaeun anak nyawa teu gablek murid di dieu. Makanya guru orang sararea lain urang mah datang ka deui ge sapoe. Isuk mah moal datang deui deuk naon ka dieu? Pamajikan teu boga di dieu. Sok atuh cenah milarian. Asa dipikir 2 kali ibu di dieu jauh geuning Banjar teh. Jauh Rek nu deukeut teh. Hah? Ka urang eta kuat ngaheureuyan nyelari jahe. Loba di ditu ge jahe mah tinggal cem. Jahe teh naker gitu. Kade ulang geunah seuri. Jadi balik ti dieu teh lamun ibu bener aya keneh indung bapak tepungan. Lamun kasalaki hargaan, lamun jeung dulur sing akur, lamun ka guru tepangan. Heeh. Saha guru ibu teh nu di dieu, nu aya di dieu, berarti nu kudu dihargaan teh lain nu jauh, kuring mah jelema jauh, hargaan mah nu deukeut. Saha nu deukeut? Bapak MUI deukeut. Pun lanceuk deukeut. Tah nu deukeut hargaan mah lain nu jauh. Dia mah kana jauh ngahargaan nu deukeut tara asal lieur. Nya Pak, coba kan nu deukeut sok ngahina. Saha ustadna? Ustad kukut we. Kuat dianggap anak me ustad gersok. Kusaha si eta tah. Kadua hancip nusuk dihina teh ai tentara dihargaan, dari polisi dihargaan, dihancip dihare-harekeun padahal hancip ge kepanjang tanganan dari TNI dan polisi. Zaman baheula aya kamling sistem keamanan lingkungan. Lamun ti desa ka ditu TNI jeung polisi, tah RT mah wayana Bapak hancip. Mata abdi mah hormat Bapak hancip. Aduh. Tah sabaraha taun janten hancip? Apa? 20 tahun tuh iya ibadah gede mah hancip. Mata hormat ari ieu mah sok hina ka hancip. Nyebut teh tentara doraka ti indung ieu tah. Tong sok kitu. Kakarawe terjadi halal bihalal. Geus jam 11. Yo atuh maneh nu ngomongna yo. Da urang teh ripu. Sejam deui ibu tinggal balik urang mah. Urang mah ti dieu ka ditu 7 jam. Mun jam 12 berarti tuh jam genep. Ibu mana? Ibu di mana? Asli ti dieu. Sabaraha jam ti dieu ka ditu? 2 jam. Alah, anu jauh geuning. Serius ibu? Nah, mah jeung datang. Da ieu mah pengawasan khusus ke urang dieu. Henteu kata.
Ibu di mana? Sami. Har, ieu teh geuning nu jarara uhung. Ayo orang di aslinya nu mana? Oh, duh. Oh, bener. Ibu asli ti dieu. Abo ngefan, naon ngefan teh? Ngefan. Naon ngefan teh? Teu nyaraho pun fan urang. Suka katanya, resep gitu. Resep karena naona? Karena dakwahna ream teuing. Taros kapun lanceuk. Lamun guru kuring aya keneh poe ayeuna, kuring kigian geus dicarek. Taros kapun lanceuk. Bener. Mun abah guru kuring aya keneh ayeuna, kuring kigian geus dicarek. Atos riren, kitu bahaya. Bahasana, bah naha mah geujeung riren, jalmi nu sumping tos sanes karna Allah. Jalmi nu ngundang tos sanes karna Allah wayahna riren heula. Pernah terjadi tahun 2017. Abdi rek naik pamor, deuk viral geus basa ayeuna mah. Ketika anjeunna aya empot heula, riren heula. Bah naha mah geujeung riren, ieu jamaah tina 100 jadi 1000. Riren. Pan batur mah hayang loba jamaah teh nya. Ieu mah tina 100 jadi 1000 disarek Pak. Atos riren. Nah abah bilih nu 800 hadirna sanes karena Allah. Karena naon atuh? Karena salira. Matak asli mun aya guru keneh pasti geus dicarek. Eudeuh ngagugu, eudeuh dititah ku guru mah. Mun dititah ku ibu teh sudi. Matak bega teraskeun nepikeun 12 deh nalin guru urang deuk ngeusan sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.